datang ti urang kira-kira. Datang ti urang. Mata lamun kabingung kaliweuh kasusah kasulit ulah loba teuing ngeluh da sebabna nu nyeuna diri urang. Tok lamun urang curhat ka tetangga terus aing bala bingung gitu. Bingung kunaon setoran motor geus sabaraha siang kayak nyokat motor. Atuh sok lamun urang curhat kira aing parusin ieu teh pusing kunaon setoran mobil atuh nyamana make nyokat mobil. Dan tetangga mama pamayankeun berat teu buka kantara lamun sakayana minjem ge kudu ngabengsinan. Pake curhat segala rupa. Geus eta mah telan ku sorangan. Nerte, telan ku sorangan da curhat ka mana iwati curhat ka ban. Tak eta Pak, luar biasa. Pan urang masuk hayang tuturut muning bebejaan cara batur, cara nu beunghar atuh puguh we nu beunghar meuli kulkas teh pan bisanya. Biasa meuli kulkas pangmahana 3 pintu, meusina ge pan beda. Tu beunghar mah apel beureum, apel hejo, anggul beureum, anggul hejo. Tiap dahar make buah. Nete, tapi lamun urang meuli kulkas meusina teh cai. Bapak cek tetangga teh ieu teh kulkas apa sumur. Sampai tapi pusing lamun kurang ayeuna ngadu kulkas baraha bulan. Lamun diukur-ukur ka pusing jeung ka bingung sarua wae akur. Ya. Ieu pusing, ieu bingung, tinggal papanggih jeung tatangga empat tarang. Papanggih jeung dulur empat tarang tepi ka eta darang teh dekrok. Saking kulobat kepakan. Pas arek muludan pak tarang wae muludan deui atuh ira emang muludan mah poe teu satahun sakali muludan mah anu ngapain mah ngarokok nerte tapi kunaon muludan ayeuna satahun sakali bikin pusing rokok mah poe teu bikin pusing bahkan lamun dibere dahar jeung rokok mending keneh milih rokok daripada dahar tungteu mah geus aya rokok dahar heueuh eta teh. Eta luar biasa. Tapi kunaon anu tiap tahun bisa agak pusing. Anu unggal poe biasa saja. Sok lamun urang pengeluaran jeung muludan jeung ngarokok gede kene mana? Aya rupana teu rokok. Da jeung aing mah aya penyakit. Geus dibalik teh kenyuatan jadi hasyuk eueuh beak. Ya. Sok ya. Ayo beli bayar tapak na muludan mah. Muludan bayar tapak nah. Sok muludan satahun sakali ari nyumbang tiap tahun 20.000. 20.000 lamun kararokok sabungkuseun. Satahun. Sok lamun urang bunga poe ngarokok sapoe sabaraha bungkus? Hah? Sapoe sabaraha bungkus? Ngakus ya. Dua bungkusnya, 2 bungkus tuh sapoe 2 bungkus, sabungkusna 20.000, 40.000 sia. Kali we 10 poe geus 400. Kali 30 poe geus 1.200.000. Kali 10 bulan geus 12 juta sia teh. Rokok bungkul tah. Maknya kumuludan 20.000 lieur eta arti satahun 20.000 make jemput kulieur cenah muludan wae. Tapi jomet nama keueuh hayang. Goblok teh begitu tah. Allah, ka eta luar biasa, Pak. Pada sebesar apapun amal yang kita berikan diuntukkan kepada Maulid Nabi, eta teh luar biasa, Pak. Luar biasa. Anu nyumbang duit, da mah jadi sarupa. Nu nyumbang kadaangan jadi sarupa. Nyumbang jomet jadi sarupa, naon aman. Jadi ibarat lamun urang ayeuna ngadahar jomet bihuna. Bantuan tuh. Bihuna aya, dagingna aya, sanguna aya, mina aya, kentangna aya. Didahar we jadi sarupa, naon? Waduh. 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 Tetap. Jadi waduh. Tuh. Aya tadina mah urang teh ayeuna nyumbang duit
nyumbang kadaangan, nyumbang kue hari, tapi kan itu mah jadi amal. Jadi amal kayak itu nama lagi kurang ada kadaangan, darat domet, diuna aya, mina aya, sanguna aya, dagingna aya, kalwatna yang tai itu aduh. Satu nama Pak. Tuh urang rek amal non oke, nu diukna, nu mikiranana, nu ngungutanana dana, eta teh jadi amal. Ladang amal sebabna ad-dunya darul amal laisa darul jazaa. Ayat dunia teh desana amal, lain desa siksaan lain desa pembalasan lain. Matakan euy ka jaman utara salat ulah ngimpi maneh rek diduruk di dunia moal. Ayeuna jaman utara puasa ulah ngimpi anjeun disegor ku cai timah panas moal di dunia. Tapi engke balasanana rasakeun ku sorangan. Di akhirat. Tapi aya Pak wayahna aya anu waktu di alam dunia langsung es. Wallah subhanahu wa ta'ala. Naon saek nyenyeri hidung Bapak. Kes. Lamun urang hayang disiksa kes di alam dunia sok tah nyenyeri indung kes di mana-mana jelema sok nganyenyeri indung Bapak, di mana-mana hiji budak sok nganyenyeri indung Bapak dah, maka moal aya kawaluyaan di alam dunia. Caduk mungku haram bepak lamun manehna bisa menang kabarokahan dunia jeung akhiratna. Moal sebab urang menang jabatan ku sabab doa beuih nu jadi indung Bapak. Sebab orang menang kabengharan Pak was, lain menang usaha orang, tapi menang indung Bapak orang tengah penting sholat tahajud ngadoa ceurik Pak cai ponana ngacakan eta teh jadi saksi kehidupan kiamat bahwa naon anu jadi harapan hayang anakna sukses. Sok ulah sombong Pak jadi babenghar, ulah sombong lamun urang menang jabatan luhur, ulah sombong jadi ustad sebab eta ladang doa anu jadi indung jeung Bapak. Di mana-mana orang ada doraka anu jadi hidup Bapak yakin kes di alam dunia kene. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Kamu siapa teh? Dan kutukannya jadi kenyataan. Kita lihat. Oh main sama kayak nyaji Pak. Ngaji. Jadi doa indung mah dikabul ku Allah. Murkana indung jadi kenyataan. Sumpahna indung jadi kenyataan. Teu aya hiji doa anu sarua jeung doa para nabi dijabahna iwati doa indung. Allah deui Pak surga ditempatkeun lain dina telapak kaki ayeuna malaikat, lain ditempatkeun tina telapak kaki para nabi, lain ditempatkeun tina kaki para wali, tapi ditempatkeun anak di tempat sampean anak anu jadi indung al jannatu tahta aqdamul ummah. Surga ayana dina dampal sampean indung. Ayana dina dampal sampean tapi ulah di Korea sih awas. Balik ini di Korea mana cenah surga nah. Geningan baheula padahal loba ngedungkul. Kade tanya awas. Jadi surga ternyata surga teh teu jauh Pak. Dina kapal sampean nu jadi indung. Dina kapal sampean nu jadi indung. Lain tidak dampal para nabi, lain tidak dampal para wali, lain tidak dampal malaikat, tapi tidak dampal menjadi indung. Nah, mata doa dijabah ku Allah Subhanahu wa taala di urang lamun berletik. Lamun urang berletik ceduk we ti dagor, indung langsung naon? Mambil buukna digosok-gosok cangkeul. Mujarab lamun urang ayeuna kapeureut terus nyopot bapadotan digegean dieu canggeul. Neuteul lamun urang ayeuna eungap dibere naon cikur modal.
Dah teman kita. Mau campur wae sekali kali. Tuh, lamun urang sakalina jadi beuteuh geuninga, meuli beuteuh padahal kan aya musim minyak tanah. Oh, parak teh baheula peuletik ai sangkasa duit teh diduduk. Dia usap-usap jadi botong, make minyak tanah kieu-kieu. Sabari doaan kumaha teh? Cakakak di leuweung, inyuk talina, dihakan di beubeung, hitut jarina fuut hitut geuning dia. Eta diijabah bakat tiba kitu ge bae nu masak bayangkeun. Bisa henteu? Bisa henteu? Aturutan cakakak. Sok diijabah doa anu jadi inung mah. Kada diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Pak mata lamun urang hayang dipanggil ka Baitullah, hayang dipanggil ka tanah suci Mekah Mukarramah, mulia ku jadi hidup Bapak. Lamun urang hayang dipanggil ku Kangjeng Rasul, ziarah ka makam Rasul, ziarah ka Madinah, eta sok muliakeun kanu jadi ibu lama. Insyaallah ulah sing taunan, ulah sing bulanan. Poe ayeuna urang bakal menang panggilan ti Allah Subhanahu wa taala. Sebab naon berkahna ngahungkeun, berkahna babakti kanu jadi ibu rama eta. Naon sebabna? Anu diraoskeun ku simkuring eta. Dunia mau naon? Dunia mah teu aya naon? Ulah sing di akhirat. Urang tinggali di Mekah, di Madinah, mersi teh di nanti di korolan kudawati, teu diurus, bahkan teu di eta acan, teu di garasian acan gesing tarore, tandana naon ngororebul loba ka kebulan, tandana ta di dunia mah dunia teu wana naon. Anu penting naon waktu non duhur asar maghrib isya subuh. Toko Allahu Akbar anu buka toko walaupun ayeuna pelanggan keur ngantai pembeli nak gerobak langsung digertek ditutupan langsung berangkat sholat. Jeung warung di dieu. Aing-aingnya. Kalau pelanggan kalau baru meuli lang datang adan ngadenge suara adan Allahu Akbar langsung tutup berangkat sorry cek tukang dagang kanu meuli cing ngomong kurang kakalak adan can komat tinggal di musola geus aya suara komat pakana eta komat udah berjamaah kakara komat atuh dan can salat ieu. Eta geus Allahu Akbar, kakarak Allahu Akbar can ruku. Eta geus ruku, kakarak sujud. Eta geus sujud, doh sukan ge salat mah ya di kene. Tungtungna salatna teu jadi. Ya, tuh. Jadi anu paling terpenting ternyata waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah sebabna anu penting waktu sebab kurang hirup jeung maot waktu. Kurang maot keur naon, kurang ayeuna hirup keur naon, kurang napas keur iraha.